Memang buat ikhtiar terus. Bila rezekinya. Mau cibucak buat ngawin terus itu rezekinya kan. Akibatna jakeun. Aya cibucak dagang ya, rezekina no, rezeki nu ikhtiar itu rezeki nu kudu di dirina. Aya cibucak mah tidak mencari peluang, tapi orang datang mau dagang. Jadi dimanin ku loba doa. Mulai dagang kasusahan mah. Oh, Dagang kasusah. ngomong nanda jeung aing. Aing satam Imam itu. mana deui? Imam mana deui itu? Malah komentar Video. Bener eta nunggelo nunggelo nuju pidato. Kisah. Terima kasih.